ngumbahan dihareup imah. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys, kumbahanan menit tereh jasanya kan numpuk unggal poe teh. Sore jeung isuk menit teu eureun loba wae. Beteungna beteung karung kabeh atuh ieu mah. Encan eureun lamun can delu mah. Hayo we ngusrek-ngusrek piring. Tadi nama urang rek kumbahan di jero. Berhubung urang sakalian arek nyen vlog, jadi asa sarempit teh di jero mah. Karagok jeung hareurin yang geus we jadi nama dihareup imah. Bari jeung isin ditarempokeun ku tatangga jeung ku nu lalewat di jalan. Berhubung urang mah teu boga kaera, da emang biasa nageh ngerakeun yang geus we lah ditarabas. Aya nu nyeleukeun beungeut mah jeleukeun deui beungeutna, pajeuleu-jeuleu meh romantis. Ngumbahan di luar mah kieu ye loba nu nempokeun ka hayam-hayam narempokeun. Cek hayam teh sia keur naon mang, asana aing karek nempo lalaki ngumbahan. Cek urang teh beuheung sia ta panjang dijieun cikeun mangeunah ku aing. Bohongnya guys, urang mah ocon saeutik kajeun meureun. Lanjut urang bilas karena emang geus digosok ku sabun, ayeuna tinggal ngabilasan. Kudu nyampe seuseut ulah lalesang keneh bisi bau sabun. Entah itu jeroan magicom, piring, sendok, gelas, sodet, kekenceng. Pokokna mah kudu abdol sing bersih. Jadi jelema mah ulah joroknya guys. Cekolot ya mah kudu apik panjang maneh-maneh keneh kahareupna. Budak lengoh mah ulah cobrok engke menangkeun jodoh kumaha gambaran kalakuan ti urangna. Eta mah cekolotnya guys, lain cek urang. Duka teuing bener henteu nanya. Oh heueuh guys, aya nu nanya mang orang Bantennya, mang urang Kulonnya, mang urang Rangkasnya. Sanesnya guys, urang teh orang Bogor. Nah cenah eta logatna siga orang Banten tapi kadang mah lain. Atuh muhun Bogor mah campur aduk, urang ge dirumpin ari beda lembur mah beda deui. Padahal urang geus nempelkeun lokasina, tapi teu naon teu masalah ari arek nanya mah. Ieu kumbahanan geus rek beres, urang asupkeun ka jero, di luar mah bisa digalapak hayam. See you next vlog.